Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad fardhis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak-bapak dacan kakuping suanta Pak Haji Yayan oge dacan calawa dacan. Jadi upami ngaos Quran waler Allah siap? Ya. Bapak-bapak siap sadayana? Ya. Cik urang komandoan ku panangan. Allah lamun meureup can. Haji Yayan mari can di komando Allahnya. Upami meureup rireng siap? Ya. Sadayana 1 2 3. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال نبي الله صلى الله عليه الراحمون يرحمكم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال أيضا حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. Hadratul kiram anu kuprimados ti hormat Bapak ti kelurahan nyonok ti kelurahan Kades nyonok oh ti desa masih nyonok tak acan uih tak acan. Alhamdulillah urang doakeun sadayana Bapak kepala desa berarti. Alhamdulillah kakaras umur ngaji didatangan langsung hadir Bapak kepala desa. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Bapak kepala desa. Urang doakeun sadayana Bapak kepala desa sing sehat sing panjang umurna nepikeun ka akhir zaman. Kabeh geus marana desa sorangan we. Alhamdulillah kakara sanaing seumur ngaji didoakan panjang umur tapi nepikeun ka akhir zaman desa sorangan cuma cilik.
Oke, anu ku pribados dipihormat sesepuh ieu Masjid Jami Al Ikhlas. Nurul Ikhlas. Nya nurul cahayanya ikhlas. Alhamdulillah. Katingali jamaah manekot bercahaya jeung ari ikhlas. Nahan teu aya. Kakantun sadayana di dia Bapak RW oke nyono Bapak RW. Alhamdulillah. Bapak RT nyono. Ibu RT nyono. Alhamdulillah. Oke. Sadayana anu kupribados teu tiasa disebatkeun hiji-hiji. Pamugi wasilah urang hadir kana ieu majelis sing janten sababiah urang kenging taufik sareng hidayah. Amin. Sehingga iman dan Islam kacana maut. Amin. Alhamdulillah. Biasana punten mah di dia upami ngaos sok sabaraha lami 2 jam. Ieu ngawitan di jam 8 upami sajam biasana abi mah MOU-na sok sajam sanetok lami teh 2 jam. Ari eta tuh sesana sajam saha nu tanggung jawab. Iya kiat dugikeun ka tabuh 11 kiat. Subhanallah. Dugikeun ka tabuh 12. Cak siap. Anu siap tepikeun ka jam 12, ku awas lamun barali. Da memang sajam ke atos we. Awas tadi anu nyebut siap jeung awas. Ieu mah ngagembok lah. Berarti lamun milu baralik berarti lanjutkan mah. Sadaya puji kasampurnaan puji sadayana kagungan Allah mah. Punten. Santri lamun ngalobat alhamdulillah sadayana puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Naon wae anu opat teh puji kodim ala kodim. Allah muji kadiri na nyalira. Anu kadua puji kodim ala hadis. Allah muji ka makhluk khususna muji ka Kanjeng Rasul innaka la'ala khuluqin azim. Anu katilu puji hadis ala kodim. Makhluknya kurang sadayana muji ka Allah sakuduhna. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sakuduna aya oge anu nyebatkeun la ilaha illallah la ilaha illallah. Eta teh sakuduna urang muji ka Allah. Bahkan lamun aya anu ngantunkeun alias maut biasana punten di dieu bade naros. Lamun aya anu maut di dieu osok tahlilan tara. Cik naros ka bapak-bapak di dieu lamun aya anu maut sok tahlilan tara. Aneh mah di mana maut tahlilan. Teu barek ieu saha RW na di dieu. Astagfirullahaladzim. Aya di maut tahlilan. Naon aku jeung kalian dibawa ka kuburan dari maut tahlilan. Sarwana jeung emak-emak ngajawab maut tahlilan. Jik kalau ini dia lamun aya maut tahlilan henteu. Maut tadi atuh sudah. Aduh, aya oge di tahlil. Ya punten mah, can lajengkeun Pak punten. Saur Nabi Musa teh kalimullah unjukan ka Gusti Nu Maha Suci. Gusti pasihan seuneu abdi hiji kalimat. Ku kalimat eta lamun diaoskeun ku abdi dilepetkeun kana jalmi anu mulya tur dimulyakeun ku Gusti. Saur Allah Pak ngawalar Musa bacakeun wae la ilaha illallah. Saur Nabi Musa Gusti naha abdi kedah ngaos la ilaha illallah. Saur Allah
eueuh hiji jalma anu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah kecuali eta jalma teh mulya jeung dimulyakeun ku kami. Anu kaduana Musa, lamun mah langit 7 lapis, bumi ieu 7 lapis, dirapatkeun duanana, di tengah-tengahna digantungkeun kalimat la ilaha illallah. Saur Allah eta 7 lapis langit, eta 7 lapis bumi hancur wal nyesa kusabab berat nanggung kalimat la ilaha illallah. Berarti lamun aya anu maot terus wargina, dulurna, tatanana, anak jeung incuna miluan ngadoakeun ku kalimat la ilaha illallah. Sarua jeung mere pahala beratna ngaleulihan 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Hoyong kenging pahala 7 lapis langit 7 lapis bumi. Sok marah. Kalakang suri efekna. Ongko hayang tapi kalakah suri. Gusti magu. Cek haji ayan kaduhung aing seunang isuk tablik akbar tengonang Ustaz Akew sugan teh teu rame kieu. Alhamdulillah tah geuningan kitu mah susu atos tah aing sok inget ngaji nalika di Garut tadi di handap ini aduh disuguhan susu teh asa ingat ngaji di Garut eta aya nini menang bilik rezeki kawin ke jeung pamuda aduh asa aya di nini aya alhamdulillah eta nini menang rezeki kawin jeung pamuda manikot eklan aku tapi dikersakeun isu eta pamuda ngapain jengkar musik acan dipariksa polisi si horeng karacunan si horeng nyedot susu nini geus kakak Mbak ieu sieun susu nini balik dia aing kejer awal gitu curiga RW curiga lanjut tah geuningan itu la ilaha illallah teh beratna paingan surga jeung nabi man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sing saha bae jalma anu akhir kalimatna maca la ilaha illallah dakhalal jannah bakal asup kana sawarga. Geuningan kitu makana kade sing istiqomah wilayah dieu istiqomah dawamkeun atos netepan dikir berjamaah maca la ilaha illallah keur ngisikan keur nyangu teu weleh maca dikir la ilaha illallah kitu mah sing istiqomah atuh nalika ngantunkeun teh keur ngucapkeun bahkan biasa ngucapkeun la ilaha illallah saur Kanjeng Nabi maotna hiji jalma mah kumaha kabiasaanana lamun kabiasaanana zikir la ilaha illallah maka pasti maotna bakal ngucapkeun la ilaha illallah anu kaur biasana kalahkan ngomong teu pararuguh anjir rewas seutik
bahul saeutik anjing eta mah pas mau dicabut ku malaikat Jibril anjing kade komo anu sok gegeran eta sok nyebutkeun lato-lato salakina heula saeutik siap kade dibiasakeun ayeuna melamun ruas teh ucapkeun bae la ilaha illallah itu sok ayeuna mah mani ucapkeun la ilaha illallah mani ucapkeun kanyut kangkah seuri Gusti Agung tah anu kaopatna puji anu opat teh puji hadis ala hadis makhluk osok puji ka makhluk atawa makhluk dipuji ku makhluk saur ahli tauhid ahli marifat kade sadayana puji mah kagungan Allah lamun urang dipuji ku makhluk guru-guru ngucapkeun alhamdulillah naon sababna sadayana puji mah kagungan manigara geus urang dieu alhamdulillah dia marepeh tong di aku lamun di aku pamur berarti tos ngarebut ngarampas hakna Allah namun bedana jeung takabur atawa sombong mah sombong teh wedangna Allah saur Kanjeng Rasul ye la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr moal asa sia kana suwarga jalma dina hate boga saeutik dina kibr rasa sombong termasuk eta sadaya puji ge kagungan aduh senamani pintar mah murang kalih teh alhamdulillah aduh eta caroge teh senamani kasep aduh si mah eta mani kot rajin ngaosna aduh saha eta si mah carogena ku bageur teuing buru-buru lamun aya nu muji teh ucapkeun alhamdulillah entong jiga kolot baheula kolot baheula mah eta geuning lamun waosna coplok sok digentos kunaos ku emas laras karwe biasana sapopoe jamendut batekut kau haseun pasti genti untuna ku emas teh dengir sapopoe ini ka pasar ini ka warung Allah beulieun oge dengir we sapaparat jalan teh hayang katingali jika menu kerbager we dengir we terus hayang katingali buntu hayang katingali torojol ka warung ma meser beas ma meser pedas ma meser sas aswe kabeh anu dibeli jeung ditanyakeun teh angeh katingali mas untuna eta ceuk anu boga warung mung eleh-eleh ditanya beas teu aya ma aya sasa teu aya ma aya beas teu aya si korek dina lamunna aya kitu sarua gelo aya kitu di aya eta lamun ngaji geuningan emas nasuk di pararage dina ulang dina cincin dina beuheung ditolol-tolol we didikeun anu kitu hayang katingali ajeng dihasupkeun ayeuna mah ditutupan kade lain kemenangan ngan lempengkeun niat entong hoyong katingali kubah ngomong lamun aya rasa sombong tina hate yo aing yo kuasna loba ceuk Kanjeng Rasul moal asup kana sawarga man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr sombong we saeutik aing yeuh pang ustadna aing yeuh pang kiaina aing yeuh pang ajenganana aing pang RW-na gitu aya
alhamdulillah getol naosnya kurang doakan Pak RW sing panjang umur amin kepikeun sarua ke akhir zaman amin itu kepala desa aya batur cek Pak Kades euy RW manesna duaan catur we duaan lajengkeun mah kade sadayana puji mah kagungan entong di aku jadi kita sing aya bukti jeung saksi liungan ayeuna bias ngadongeng heula ya Pak Kepala Desa Pak Kades hapunten di zaman Bani Israil aya hiji pamuda di tengah leuweung padang pasir di Arab mah nyepeng batu 7 kirikil 7 siki bari ngucapkeun la ilaha illallah tos we dina hiji riwayat eta pamuda teh maot dikersakeun jeung ditakdirkeun eta pamuda teh kudu asup kana neraka sur Allah malaikat ieu lelepkeun ieu pamuda kana neraka digusur ku malaikat dilelepkeun kana lawang neraka kahiji katutup ku batu lawangna bingung malaikat digusur deui kana lawang muka 2 katutup tepikeun kana lawang muka 7 aneh eta neraka lawangna katutup ku batu kabehanana kumaha eta malaikat Gusti ieu pamuda teh kudu asup kana neraka tapi nah ieu lawangna katutup ku batu saur Allah maha uningan sia malaikat aing jadi saksi na oke hiji waktu eta jalma pernah ngucapkeun kalimat la ilaha illallah bari nyepeng 7 batu eta batu jadi saksi sehingga teu ridho jalma kudu asup kana mikna batu curiga sabotase tuh jadi asup kana mikna kumaha saur Allah asupkeun ieu pamuda kana surga alhamdulillah barokah ngucapkeun la ilaha illallah bari nyepeng 7 batu ari mah ayeuna nyepeng naon RW nyepeng naon kalah kajerot kayu pintu narakana kahalang dan katutup kusiki Gusti ridoun eta sikina sana tutupan lawang neraka teu panaseun kitu RW atuh mudah-mudahan mah eta karpet anu dicalikan ieu tenda anu nutupan ieu pagar ieu mik ieu sadayana disabudeureun urang jadi saksi yen urang ngucapkeun la ilaha illallah siap urang sasarangan ngucapkeun la ilaha illallah abdi urang mere contoh engke mak nuturkeun ya 3 kali la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nab'asu insyaallah ta'ala minal aminin mudah-mudahan jadi saksi urang sadayana sabeureun ieu anu kalingihan jeung anu aya ieu bunyi ieu konten ieu tenda termasuk ieu son jadi saksi yen urang sadayana ngucapkeun la ilaha illallah tah geuningan kitu tos atuh ya cik punten mah
walar kumma sadayana raos mana panjang asup saeutik ari pendek asup kabeh leunah mana panjang asup kabeh cik ma eta tudung hideung mana caroge rek nanya di mana caroge teu caroge aduh doakeun ku abdi mudah-mudahan dicanung RW iya sing leres ieu wae meunah mana panjang asup saeutik ari pendek asup kabeh raos mana kalau asup RW cik Pak Ades walar raos mana panjang asup saeutik ari pendek asup kabeh panjang asup kabeh cik anu panjang wae iya mah ngaji tong sok amanah wae nah mah mama di dieu mah orang ya umum papayuna ieu ieu ngaos ieu mah ngaos daripada abdi ngabablang sajam komo 2 jam asupna saeutik yang mendingan pendek bahasan tapi asup sadaya tadi bahasan la ilaha illallah ka hartos henteu alhamdulillah kenaon diteruskeun oge da geus ka cik naos anu pangkat mak ka hartos henteu tuh geus ka hartos kanaon diteruskeun oge da geus ka hartos cik bapak-bapak walar sadayana ka hartos henteu Pak kanaon diteruskeun anu tadi ge teu ka harti jadi kumaha ieu benerna ieu teh mak panjang bae jika nu boga hadirin sadayana anu sami hadir sholawat wa salam salamina urang limpah curahkeun ka junjungan alam sayyidina wa maulana Muhammad madina kitab kifayatul adhiya aya netelakeun laulaka ma khalaqtul akhlaq lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad kami muarek kita dan sugriani perkara saur Allah teh lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad kami moal nyiptakeun bangsa jin mangsa manusia ieu bumi ieu cai ieu angin ieu matahari ieu bulan ieu makhluk anu lahir jeung nu batin nu badag jeung nu leutik nu dokir jeung nu batin kabehanana moal diciptakeun lamun teu diciptakeun Nur Muhammad berarti aku pak urang sadayana ieu teh berarti bagian percikan tina Nur Muhammad berarti lamun jalma daek maca sholawat sarwajung ngagedekeun ngakeburkeun Nur Muhammad anu aya dina dirina wios abdi ngadongeng Pak ieu dina nalika Kanjeng Rasul Isra wal Mi'raj tapanjeun hiji malam mutrod malak teh lamun jama malaikat singkat cerita terjadi komunikasi malak ari maneh tugas teh naon saur Kanjeng Rasul naroskeun eta malak tugas kami ku Allah ditugaskeun keur ngitung setiap jalma anu wudu anu abdas lamun aya percikan tah setiap percikan anakku kami dihitung jadi pahala keur anu abdas Pak punten berarti lamun urang abdas teh setiap percikan jadi pahala ieu mah muksa alam dunya jalma anu abdas kabeh percikanana mampu dihitung ku eta malak ceuk eta malak tong boboraah jalma anu abdas sa alam dunya cacak-cacak cai hujan anu ragrag di daratan anu ragrag di gunung anu ragrag di laut di samudra di mana wae eta cai hujan ragragna aing mampu ngitungna sabaraha
ayah hiji majelis, lamun ayah hiji halakoh, lamun ayah hiji riung. Dina riungan eta teh dibacakeun sholawat. Cek malaikat eta, kami teu mampu ngitungna sabaraha lobana rahmat Allah anu digeprokeun kana eta tempat kusabab dibacakeun sholawat. Dengan itu baca sholawat. Maka sing jadi saksi urang ayeuna sasarangan maca sholawat siap. Siap sadayana urang maca sholawat siap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ci ayeuna urang emak-emak heula bapak-bapak punten pameukeun repeh urang paring saksi luar biasa sumangat heula nu mana mangga ibu-ibu 1 2 3 salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. 85. Dan di pangkar itu ayat dipunten pak pamegek tong eleh ke istri tong nyerakeun dewek. Naon sabab pamegek kudu leuwih tari sabab ari pamegek mah boga mik. Tolong Pak, jangan bikin malu saya. Cik pamegek sadayana 1 2 3. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak sah. Cik punten. Bapak kepala desa punten nyuwunkeun waktu sakedak ka dieu. Tepuk tangan untuk Bapak Kades. Iya Pak Kades ya. Di kuningan asep juga. Punten Pak Kades. Alhamdulillah. Pak Kades punten pangingalikeun ibu-ibu anu pangtarina urang sawah 100.000. Siap Pak Kades? Ya. Cik ningali ibu-ibu. Mana numpang tarik nama baca sholawat 1 2 3. Tapi itu siapa Kades kebanyakan orang yang berdaya duit semangat bukan duit hari-hari. Astagfirullahaladzim. Ayah lu pilih ku Pak Kades aja. Ayah saya. Pilih sakurang dipasihan 100.000. Ulah saurang Ustaz. Tidak sadayana. 100.000 berarti loba duit. Cik salah. Mukanya loba duit. Berarti kurang pilihnya. Ayah 200 Ustaz. Oh ya. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Doakan Pak Kades yang deui amin. Saha pilih Pak Kades. Bagi apa tuh Pak Ustaz?
Oh bagi opat Ya. siap ma Tuh. anu ujung alhamdulillah anu kaduana namanya janda ya si kuningan eta namina janda eta ada sama dia alhamdulillah ma sarang itu janda Ades sama bagi dua nah itu kapanitianya anu kami dari emak ya sarang itu tuh sarang diperkar itu teh hiji dua tuh katilu tuh kurang kali kan katilu nasi teteh tuh lupa kau kekaitan lu tuh ayo asal kita ngomong di rumah itu duaan mana Pak Kades aku umum Ayo nang aja Pak Kades disalamin jadi kepala desa sama wotna waduh untuk Pak Kades kaluhung aing teu balut ti heula tuh bagi dua 100.000 dipoker alhamdulillah cicit-cicit lah sadayana ieu mah di takolan sadayana salatullah salamullah sing jadi saksi sholawat urang sadayana sadayan ibu-ibu kararit nanti hayah sampai barokah Bapak Kades Bapak RW kalem siap-siap pokoknya Bapak RW gerowak ya sabab anu paling bahaya RW zaman ayeuna ngabagikeun PKH kita dulur-dulurna ke jenderal anu teu wauh mah teu dibarere eta mah RW di Garut anu di dieu mah insyaallah dakalarang dajaban makana urang panggil ke sarua urang nyawer Pak RW mah sakurangna cenah 500.000 di RW lah Mas. cek RW kaluhung aing geus ngaji kakaraeun saumur hirup ngaji di eak-eak alhamdulillah oh semata dengan kitu mah maca sholawat teh makana urang singker sak maca sholawat mangga tingalian tah dina tarkirul kaul aya nu ningatkeun kieu mah saur Kanjeng Nabi teh ieu pahalana maca sholawat teh sagede-gede gunung gedena teh sagede-gede gunung geuningan anu maca sholawat pahalana teh aya sahabat anu ngacung ya Rasul pahala eta dugikeun saageung-ageung gunung kitu kanggo nu husu eta teh anu serius saur Kanjeng Rasulullah lain eta teh sagede-gede gunung teh anu maca sholawatna bari heureuy bari ngisikan bari nyamu bari tatakolan bari hadroh di babarudah eta teh sagede-gede gunung pahalana tah keur anu serius maca sholawatna tepikeun ka nyurucut cai panonna
bakat ku sono ka Kanjeng Rasul, bakat ku cinta ka Kanjeng Rasul. Teu aya anu uninga sakgede kumaha eta badakna pahala angin Allah anu uninga. Geuningan kitu makana kedah kersa maca sholat bias ku abdi di pasihan rahasia mah cik pada naros nah ridho caroge nyalung nah ayo nyebut oh ridho aduh namun mas kadung ridho caroge nyalung saha ibu-ibu anu ridho caroge nyalung teu aya tiga namanya leres mah ieu mah anu diri na masa terido caroge nyanu punten emak osok nyanu di bumi osok ngaliwat nah dina Mejikom atau napi dina kastrol mangga eta mah bade dina kastrol bade dina seeng bade dina Mejikom bebas tapi punten dina nalika eta sangu nuju menggotrok tahu menggotrok nuju menggolak punten eta dibuka heula tutupna nyana cai sacangeum dibacakeun sholawat 4 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 4 kali mah sabar kali 4 kali terus atos maca sholawat 4 kali lebetkeun eta kana sangu anu nuju menggotrok nuju menggolak ya Oma tutupan deui tong teu ditutupan deui tos punten mak salah sawios barokahna setiap mak upami nyangu menanak nasi sapertos kitu di saat menggotrok eta dibacakeun sholawat 4 kali terus caina diasupkeun dina nalika caroge aya niat hayang nyanu niat arek nyeleweng barokah tina sholawat manu diawas eta kana nasi setiap arek niat cenah nyanu anu kabayang jeung katingali kabayang eta congcolak panontengan saukur pojok nyalira kabayang bageuna kabayang nyaahna kabayang belana sehingga digerakkeun ku Allah jadi teu niat atuh bade ngawas kitu bade. Nah, sabaraha kali maca sholawatna? Nuju naon? Nuju menggolak. Sabaraha kali maca sholawatna? 4 kali. Ade, sing emot, siap sadayana siap. Dongeng anu kadua bios mendongeng lagi. Ma, aya 4 malaikat sumping ka Kanjeng Rasul Pak RW. Yo, aya malaikat 4 sumping ka Kanjeng Rasul Jibril, Mikail, Israfil sareng Ijroil. Malaikat Jibril nyanam kieu ya Muhammad, lamun mah umat anjeun anu aya di Cinunuk ieu kampung Ciumbui. Hah? Ah, eta. Nya eta. Nya wik. Haji Kuruwik. Lamun aya umat anjeun di kampung Cikuruwik maca sholawat 10 kali sabaraha mah? Sadinten sawengi maca sholawat 10 kali saur malaikat Jibril kami engke di akhirat arek nuntun eta umat anjeun Muhammad ngaliwatan kana siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Alhamdulillah. Malaikat anu kadua Mikail, lamun mah aya umat anjeun di kampung Cikuruwi maca sholawat istiqomah unggal poe 10 kali kami arek merek linung ke di akhirat tina talaga Kausar. Mah talaga Sausar tong boboraah sacangkir cacak-cacak sakaclak asup kana lamai ieu dileueut engke di akhirat 1000 taun lilana samiliar taun lilana
moal pernah ngasaan haus jeung lapar barokah ngaleut talaga kau tah keur anu istiqomah unggal dinten sabaraha kali 10 kali bakal dibere ngaleut tina talaga kau sareng malaikat malaikat anu katilu Jibril Mikail Israfil ya Muhammad lamun aya umat anjeun di kampung Cipuruwi maca sholawat 10 kali unggal poe kami arek sujud di payunan Allah moal waga diangkat ieu sirah sakutuk Allah can mere hampura malaikat anu katilu malaikat anu kaopat Israfil ya Muhammad lamun umat anjeun di mana wae ayana termasuk di kampung Cipuruwi sanajan nunut istiqomah mengal poe 10 kali kami arek nyabut ruhna eta jalma seperti nyabut ruhna para nabi sareng para rasul hoyong jika kitu hoyong mudah-mudahan kurang biasa istiqomah maca sholawat unggal dinten 10 kali itu sanajan bari ngorong aya ngorong harus istiqomah mah ku malaikat dicabut ruhna sanajan bari ngorong seperti nyabut ruhna para nabi jeung rasul itu mah mudah-mudahan nanti kurang sadaya teh dicabut nanti juga para nabi dan para rasul amin nikmat kacida komo anu getol ke pengajian mah komo anu kersa sedekah mah jika Pak RW jika Pak kepala desa tadi mah dina nalika dicabut ruhna teh ieu halo Pak halo dina nalika dicabut ruh malaikat teh mah lain hiji Ijroil hungkul jeung bala tentara nasi horeng di saat arek dicabut belah katuhu tina paliki tangan ieu leungeun teh ngomong pangwawanian Syah Ijroil nyabut ruhna ieu jalma aing nu jadi saksina ieu jalma pernah sedekah gitu Pak Kepala Desa anu sae nusuk daek sedekah nolak awakna kudu dicabut ruhna lumpat eta malaikat ka belah kenca dicabut ruhna di belah kenca pandangan belah kenca mah sarua ngabela ih sia tong wawaniana nyambut ruhna ieu kepala desa aing nu jadi saksina keur nyodorkeun pasolawatan eta mere sedekah sanajan kapangsa aing senang jadi saksina oke terjadi dicabut ruhna eta malaikat lumpat maka belah sampeanana rek dicabut ruhna tina belah sukuna sarua nyarita Ijroil tong wawanianan sia nyabut ruhna ieu kepala desa aing nu jadi saksina ieu suku dilengkapkeun kana tempat pengajian padahal bahkan jadi saksi mere sambutan dina eta pengajian gitu makana Pak Kades mun aya pengajian engke nu bisi dititah nyawer tong datang tapi hadir wae eta sukuna bakal jadi saksi ieu aing jadi saksi ini kana tempat pengajian gitu eta malaikat bingung lumpat kana belah mastakana kabeh mulut mah ngomong ieu mulut jadi saksi coli jadi saksi panon jadi saksi saur dina surat Yasin al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa itu Pak Kades ieu leungeut jadi saksi suku jadi saksi kabeh anak ngaromong kecuali ieu mulut jadi saksi sehingga malaikat eta bingung Bu Jibril sumpi ngabeberkeun janjana anu beulah katuhu tuh sia pitempakeun sia ayana dina surga
Israil bari nengongkeun dina dampaleunna kalimat la ilaha illallah anu ngantunkeun teh mah melengeh bari ningali ka belah katudu tempatna di surga bari ngucapkeun la ilaha illallah. Tah kitu barokah ngaji teh. Makana entong teduh ieu mah aya pengumuman di jeun pangpret diumumkeun ku RT jeung RW bahkan kepala desana oge hadir anger we anu teu datang mah harore. Nah pas dewe aku babaturan mah hayu euy urang gapleh ini mah saha RW dan ieu gitu. Oh Pak RW nanti kamana Pak RW si goreng itu ini gapleh kalakah ini ka imaran. Alhamdulillah RW di dia mah soleh. Aya di wilayah ieu anu keneh masih keneh gapleh. Aya. Alhamdulillah mah. Yo Pak RW dan dikersakeun lamun di hiji wilayah sok masih keneh aya anu gapleh da aman. Duh deui. Da gapleh teh tengah bunyi. Bari ngarona. Eta balak genep punaran mun. Eta aya bangsa karek kaliwat tebak deui sieun punaran. Eta paehan pencieun lamun teu paehan pasti pencieun eta balak genep punaran pasti mun. Kitu we makana lamun keneh aya anu masih keneh gapleh di wilayah ieu urang doakeun sing engal-engal mun. Eta salah tega ngadoakeun modal sing engal-engal mohon ampun. Tega we ngadoakeun modal ka tukang gapleh. Wios mah alhamdulillah aman wilayah teh daripada bayar anu tukang ngarona mamahalnya mending keneh sok galakkeun tiap teras goana rapleh tadinya. Lain lah wios tenan eta teh hibur ngan peujeuk ari kana gapleh sumanget ari ka masjid teh sumanget kedah imbang senajan tos aya nu heuai lah kitu. Untung nu heuaina geulis lamun ini mah langsung billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah kitu wayahna atuh ka masjid oge singkat tol di dieu mah RT na soleh, RW na soleh, Pak kepala desa na ge soleh. Alhamdulillah. Teu karaos geuningan bade setengah sajam satengah. Hah? Mana MOU-na sareng Pak RW sareng panitia teh saja. Ari ieu sesana eta saha nu tanggung jawab? Pak RW, hak si RW. Kudu tanggung jawab ieu. Awan. Tos. Mak punten. Ieu teh judulna teh naon sunah? Hah? Tabligh akbar mawas diri pikeun meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi sangkan hirup pinuku hikmah manfaat sareng barokah atos eta mudah. Bios saking ngadongeng bios. Punten konsentrasi sadayana mah. Punten pisan. Ieu teh judulna teh muludan supaya penuh hikmah jeung barokah. Di Kuningan aya hiji kulawargi masantrenkeun murang kalihna kaditu ka Madura ka Mama Bangkalan Sayyidina Khalil. Singkat cerita eta kulawarga sumping di pasantren ditampi ku Mama Bangkalan pangarsa Pak Haji Yayan. Yo saur Mama Bangkalan euy ditarima masantren ieu budak sing betah ngaji di dieu ulah wa kahayang bal sing
betah ngaji di dieu jik ayeuna mah kurus we heula doma sing lalin wih deui ibu Rama sareng anu ngajajak teh arwi deui ka kuduna saatos 10 tahun Ramana peryogi masyarakat ku ilmu masyarakat teh perlu rarakatan sholat anu bener rarakatan sholat anu bener cara muamalah anu bener ibadah teh kudu jeung ilmuna da saur Kanjeng Nabi teh lamun ibadah atawa amal teu jeung ilmuna mardudatun la tubahu ditolak moal ditarima toh 10 tahun budak teh jika nama geus bener ngajina cukup jika nama keur ngabimbing masyarakat di dieu dijemput ka Madura singkat cerita tepang sareng mama bakalan Seuna Kholil sauramana mama hapunten abi kumawanku murang kali teh manawi diwidian bade dicanakui masyarakat itu peryogi ku ilmu saha cenah euy ngaran budak teh saur mama bakalan pangasa sauramana sobari mama bakalan rewas lah salila ieu asa can pernah ngawuru jangan can pernah ngadenge aya budak ngaran santri ngaranna sobari saur mama bakalan asa can pernah ngawuru euy ngaran budak sobari jika nama lain ka dieu ngajina sauramana mama bojo abdi jadi saksina ieu wargi-wargi abdi jadi saksina nalika ngajajak ayeuna oge ngiring ngajemput ngiring deui saksina saur mama bakalan atuh cenah da aing macan pernah ngawuru jeung eueuh di dieu ngaran budak sobari ceurik ibu Rama cik atuh cenah panggil lurah santrina tingali catatan santrina ditingali catatan santri eueuh ngaran sobari beuki ceurik ibu jeung Ramana telami pangarsa sumping santri anu sanes ngaharewos ka mama bangkalan mama asa emut kapung kurdatos lagi aya nu nitipkeun ngaos ka dieu aya santri duka saha namana tapi datara ngaos ngadon aya di leuweung pakaweana teh nganaonan cenah di leuweung saur mama bangkalan ngangondoma alah sia cik calukan cenah gero ka dieu dicana mah di geroan eta santri nya anu santri anu gondrong tos gondrong salila raksukana nantos kucel tapi bersih singkat cerita sumping ka pasantren gorowok indung jeung bapakna ngagorowok bapak teuningan ieu murah kali abdi teh saur mama bangkal alah sia keuningan ieu urang teh ujang kasepang ngacali ka dieu ujang salah kakasih sobari mama sia heueuh ieu urang ari ujangna hantaran ngaji da saur mama kapungkur nya nah kitu aing ngomong kumaha baheula saur mama sing betah di dieu ditarima ngaji entong hayang wakabal ji ayeuna mah kurus doma sing lali saur mama atosnya ngem kitu henteu nya ngem geus ngangon buru balik ka dieu ngaji geus ngarit buru balik ngaji mama teu nya ngem kitu alah sia sabaraha lila ujang cenah hidup nangon doma di ditu manawi ku pamit telepat 10 tahun alah sia 10 tahun mah lamun kasantren sapinah mah apal Fatul Muin mah apal iya mah teu ngaji alif-alifan acan salamar kitab teu ngaji acan kalakang ngangondo ceuk bahasa Jawa doma teh wedus enten tiang Jawi teu mriki enten sinten teu mriki tiang Jawi enten Jawine pun niku teu bumen camada peuwin dah ngapa lepon socowane domba niku wedus makana mama sobari terkenal dengan mama Ciwedus pasantren oge namina pasantren Ciwedus dan di ditu di Bangkalana kalakah ngangon wedus punten lajengkeun Pak
punten mama bakalan ruas Allah sia inung bapana nitah masantren teh sudah ngerti ilmu agama ieu teh ngaji acan kalakan ngangon wet mama bangkalan ngahulang geus atuh ieu we ieu mah keputusan mah bapak atau wakawi ayeuna antosan nyeunat heula sawengi mah enjing bada duha tempel deui di madrasah singkat cerita enjing tempel mama bangkalan nyanak samuk cai geus ieu mah keputusan mana ujang sobari mangga ka dieu sok asaan ieu cai lamun ku hidup karasana ieu amis di alhamdulillah hidup bisa balik ayeuna keneh jeung inung bapak kita tapi hampura lamun ieu cai karasana pangset sia montong mikir hayang balik ayeuna keneh sia ku aing dipencit mama bangkalan bari nyimpen bedog payuna sok inung eta cai inung eta cai di zaman ngaji keur masantren minum cai heran ngaji kapamumpuk Garut ka Tasik Bandung diubah tepikeun ka Cianjur bahkan tepikeun ka Riau abdi tepikeun ka Batam disuguhan cai heran da geuning dina cai heran teh terkenal ku barokah sabab cai heran mah cai murah benar RW si RW ka aing mere cai murah Gusti ku tega-tega tina heula cai murah cai murah aya oge ieu cai bodas kalahkah susu nini kusabab dipaksa ku mama bangkalan uyup sia eta ujang cai diuyup eta cai saur mama bangkalan kumaha ujang karasa eta cai mama sobari rewas lamun habis alhamdulillah bisa uih tapi sia lamun eta karasana pangset gontong mikir hayang balik ayeuna keneh sia dipencit ku aing lamun pangset sing horeng karasana teh pangset luas mama bangkalan mama sobari ari nyebut amis yeun bohong ari nyebut pangset bakal dipencit kumaha sia jang karasana eta cai pangset mama geus bosen hidup sia inung sakali deui diinung eta sakali deui sanajan eueuh cai kopi anger cai heran eta Pak RW teu ngarti-ngarti maksudna teh eta teh hayang cai kopi manehanana mah nguyuk cai kopi tapi kita kadewe Gusti anggung RW kutung teuing saur mama bangkalan inung sia buruh eta sakali deui buruh inung da eueuh ci kopina ceheran diinung deui eta cai heran amis eueuh pangset saur mama bangkalan ka mama sobari nuju alit kumaha sia jang karasana eta cai ari nyebut amis sieun bohong ari nyebut pangset sieun dipencit kumaha sia jang karasana kaleuna bedet maneh ngomong pak naon sia jang ku bapak pak sing horeng mama bangkalan teh nyiuk cai laut atuh di zaman Firaun dan oge cai laut mapan pangset eta mama bangkalan ngangkat masak bedog geus bosen hirup sia
geus ayeuna keputusan terakhir sosok kudu inum eta cai. Oh, cai kopi bercanda. Panas diangkat eta pedong dipesan. Buru eta inum eta cai. Sekian lama aku menunggu kedatangan Cikopi. Cikopi kedatangan Cikopi RW-na cicing wah. Beak si RW kuning ayeuna. Aduh. Si aya keputusan anu terakhir wayahna eta cai inum. Mama sobari alit tuan tunggaleueut eta cai. Berapa? Eta mama sobari kalaka ngagabrug ka mama bangkalan bari nyodorkeun rastakana. Mama mangga nyangakeun sadaya. Aduh dari pangset mah mama pangset kedah dikumahakeun. Mangga abdi ridho lillahi ta'ala sadaya-daya. Mangga beuheung teu-teukeun digoro-gorokeun. Mangga mama sadaya-daya dari pangset mah pangset. Kumaha eta saur mama bangkalan geus sia kasep ngaji jeung aing mah 10 tahun geus sakitu amis jeung pangset berat sia ayeuna balik jeung inung bapa aing ridho ka sia eta mahal nama ridho guru berat sia tepikeun ilmu lamun amis usia wayahna tepikeun amis ka masyarakat lamun pangset wayahna tepikeun usia pangset lamun pait tepikeun usia pait sanajan gadog dina beuheung sia ngancam lamun pangset mah tepikeun pangset lamun pait mah tepikeun usia pait sanajan gadog dina beuheung tong wani-wani ngarubah jadi wayahna sia haram mah tepikeun haram montong dihalalkeun tepikeun usia bang emok mah tetep haram. Gadong sareuli wayahna usia tepikeun ari pangset na pangset montong dirubah jadi amis sanajan siap gadong dina beuheung maneh tepikeun haram mah haram montong dihalalkeun bang emok mah haram. Aya di dia ada bang emok aya ada katingali ku abi anu sok kana bang emok mah ieu urang sok nyengsor tuh geus diomekeun da katingali biasana ieu anu kana bang emok sok hararejo tapi henteu di dieu mah aman ya aman beral sia tepikeun lamun amis tepikeun amis lamun pangset tepikeun pangset 10 tahun ngaji mama sobari ngan amis jeung pangset Oh, ya mangol. itu geuningan mata sia wayahna yeuh tepikeun haram mah tepikeun haram tong dihalalkeun yeuh haram sia angkatna di dieu lamun anu sok imaman punten anu sok imaman sok kudu di kopi saha di dia anu sok imaman saha masih kena udut Pak Haji ayan sok udut haram sia di mimiti ayeuna mah anu imaman masih kena udut temenan kopi lagi hideung
teh paneman heun maknya bareng imaman balik itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin anu kitu hal paneman heula kudut rakit biasana lamun merek kopi mah jengkur di mana-mana kopi mah sok bari merek kadang gitu kadang dewek mah moal ka dieu deui aduh nah magnum pae ieu mah keur supi tapi lumayan magnum ge keur supi aduh ieu teh namanya ti RW teh acan ti Pak Kades acan ti Pak Kades oh Pak Kades atahnya aja awas ya Pak Kades lamun teu bener disumpah seuneu nyatu lanjutkeun mah punten pisan mah eta barokah khidmat Mama Sobari 10 tahun ngangon jeung sapalih kaul 12 tahun da perjalanan leuwih teh aya suluk deui mah nakeun eta mah dugi ka kuningan kumaha Mama Sobari mah luar biasa setiap muka kita biar jadi bisa baca muka kita biar jadi bisa baca jadi bisa cerdas sehingga punya santri anu kunyul sajawa barat santri na seueur tapi aya 4 santri anu kunyul terkenal kawalianana kahiji Mama Keresek Garut cung di dia anu gaduh nasab jalurna ilmu ka Mama Keresek Garut anu kantos di Sadang Garut di Riyadul Alfiyah pasti nasabna bakal nyambung ka Mama Keresek Garut anu kaduana Mama Banjar cung di dia anu parantos atanapi gaduh nasab ilmu ka Mama Banjar anu katiluna saha Mama Kudang Kasih saha anu nyambung nasab ilmuna ka Mama Kudang Kasih anu kaopatna saha Mama Cimangu Kasih Mama Cimangu Tasik teh gaduh murid anu gentur di Cianjur kumaha keunyeulna anu gentur dugikeun Soeharto saat harita ngan hiji-hijina ulama anu ngadeprak lamun mayunan Soeharto mah ngadeprak lamun mayunan anu gentur masa dugikeun ka kitu naon eta teh kadongeng eta ieu mah bab guru dan cacak-cacak ngamuliakeun ulama cacak-cacak khidmat kanu jadi guru ku Allah dimuliakeun hirupna dunya bahkan tepikeun ka akhirat homo atuh lamun ngamuliakeun Kanjeng Rasul kitu pangarsa makana kadek mah ieu entong jauh di ustad leres mah entong pernah jauh di mana di ustad ya punten saya di zaman ada umat yafiruna minal ulama wal fuqaha hiji masa bakal jararauh di ulama jeung ahli fikih ibadahna teh teu make ulama jeung ahli fikih bakal ditumibakeun ka eta kaum tilu perkara mah dicabut barokah rezekina sanajan gajinya 100 juta samiliar lamun ngamusuhan ulama munggeukeun jeung ulama jeung ahli fikih punten mawa karep sorangan hirupna moal barokah rezekina gede mah gede beak budak dipake kulit kalau kan dipake hura-hura ku pamajikanana adoran kan itu kaduh beak teu barokah itu anu kadua anak lamun jauh ti ulama jeung ahli fikih mah bakal dibere pamimpin anu teu adil kadek
anu bahaya anu katilu yakhruju minad dunya bi ghairi iman maut nak moal mawa keimanan naudzubil kurang amat ieu teh moal bisa jauh ti ustaz kate tong jauh ti jipun lamun arek syukuran 4 bulan eta patiwangan syukuran 4 bulan sumping ka saha kaus syukuran 7 bulan sumping ka saha aya anu maot sumping ka saha murabgan sumping ka saha tahlilan dipimpin ku saha penting kocak dengek minta cai ka saha penting kocak dengek arek ngajuru sumping ka saha Bang Haji aya daek teu ngarajian naon bisa ieu berarti lurah can Pak kepala desa aja aku mau diukur pokoknya itu ada korek awet Haji Ayan naik ngarajian kakaraing seumur-umur ngaji aya ustad naik ngarajian da biasa nage lamun ngajur rumah kabin tapi tadi ku sabab aya nu ngagoroho ngajur oge ka ustad wayang ka ustad aya nama ka ustad Yayan tapi bingung eta ustad Yayan arek ngarajian kumaha adon cina we hareup mah arek ngajuru tempo ieu aduh nah can keluar ini saja doa kudu dibacakeun meureun doana bismillahirrahmanirrahim purpuntul tinggal kumulan arek tunggal sia tunduk ari tangan sia depa kasih aku pangawasai sima aing sima mau neuleuh aing siga mau dihantam sia aing paingan orang teu kaluar kasih aduh eta Ustaz Yayan salah memacakeun jang jawokan maca di jang jawokan anu lain ong kata ong titi ong yang tai ong sret aduh nah salah cenah ieu eselepetet eselemenen aing meletet hayang nen aduh saputo jang jawokan ku Ustaz Yayan eta orok anger teu kaluar bingung eta Ustaz Yayan beureum ajeuna maca Yasin aduh pas beuntak reuas Ustaz Yayan astagfirullahaladzim eta sia geus hidung geuningan katingali meureun kaluarna kudu dibantuan dibantuan Ustaz Yayan gorowok eta anu ngajung gorowok Ustaz Yayan sugan teh sirah budak sing goreng teh ngajuru mah mumpung ka Ustaz Yayan di sini bantot saya cila kalau ngajuru ka Ustaz ayo si goreng teh kudu eta sugan teh sirah budak beureum deui Kang Haji Yayan beureum deui Gusti cilaka abdi nah budak teh cakang beureum beureum di tempat Ustaz Yayan nggih Kang Haji naon jeung dirinya wae ieu cenah ngadaguan orok can kaluar cenah orok mah tu apalun keluar nasi goreng pakai lila teuing urang kasarean nah di ditu sunat ieu hakang warna ditinggal asun ari eta naon nu hideung eta mah Kangen jenggut. Ya makanya ieu arek ka mana we aing ngaji mah
selamat menyaksikan. Oh, minta kopi. Tah, RW sia dengekeun. Wakca tadi geus perjanjian. Lamun amis jig geurapa? Aing berarti dititah barang. Aing ngaji solo umur ketara adaman ayeuna di tempat ieu Ciburu dititah balik. Geus wakca tadi lamun amis jig geurapa? Mohon dititah balik. Nuhun mak, abdi teh geus sajam satengah arek 2 jam. Geus nuhun da tadi perjanjian lamun amis jig geurapa? Alhamdulillah hapunten nu kasuhun. Boh pilih abdi lepatnya rios di wewengkon ieu bade dihapunten. Bade punung moal. Bade beling moal. Serius kompak sadayana ibu-ibu jeung bapak-bapak ngajawab. Bade nyeuseul moal. Bisi abi lepatnya rios lepat bahasan bade amak moal. Bade punung moal. Bade nahanan. Mahanan semua. Heng ayeuna mah euy, zaman razia teh lain urang ku tinggi ayeuna mah aya razia mah polisi teh. Hiji waktu abi balik ngaji, prit aya polisi ke pinggir. Pak saya pulang ngaji nggak percaya dipariksa mah. Panto hareup dibuka panto tukang dibuka kabeh digaranah dipariksaan. Pas buka bagasi aya aya dus, aya cau, aya beas, aya minang, aya opak, aya bolu, aya kue. Cuk eta polisi, oh bener Pak Ustaz Desuna balik ngan. Salamat Pak Ustaz aya bukti ngan. Yo sabab aya naon cenah tadi? Aya berangkat tah panitia di dieu tong nyiksa kadewe. Daripada saya ditewak ke polisi ke di perjalanan mending gelut ke panitia. Jadi balik itu mawa berangkat. Aduh, alhamdulillah. Hapunten kasuhun sadayana sanes abi kirang sono bahasan mah seueur ieu teh ngan bade ditutup ku abdi bios-bios. Punten pisan ieu bagja keur anu sok muludan. Sahur Sayyidina Abu Bakar man ampa qadir haman ala maulidi atawa ala qiraati maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana rafiqi fil jannah sing saha jalma anu iuran anu ngimpakeun hartana sanajan sadirham sanajan saperak 2 perak leueur muludan tah dina hasil iuran eta teh dibikeun keur anu macabar janji dibere disedekahkeun keur anu ieu hadrohan dibikeun keur anu pangajian tah saur Sayyidina Abu Bakar kana rafiqi fil jannah bakal bukti ke di akhirat kami anu bakal ngabaturanana di surga amin. Hoyong dibaturan ku Sayyidina Abu Bakar hoyong. Mudah-mudahan anu sedekah mingguan kana ieu acara dibaturan ku Sayyidina Abu Bakar di surga amin. Alhamdulillah tapa kades tong pohonya ka amin. Hari-harian dibaturan ku Sayyidina Abu Bakar. Anu kaduana saur Sayyidina Umar al-Qoma maulidan Nabiya sallallahu alaihi sing sahaja mah anu ngagungkeun ngamulyakeun kana kalahiran anak Kanjeng Rasul saur Sayyidina Umar faqad ahyal Islam maka teman-teman eta jalma teh geus ngahirup-hirup agama Islam. Bagja wilayah ieu masih keneh aya rajaban aya keneh muludannya. Mudah-mudahan Islam terus nanyel di wilayah ieu terus hirup di wilayah ieu amin. Saur Sayyidina Umar mah faqad ahyal Islam teman-teman eta teh geus ngahirup-hirup agama Islam amin. Mudah-mudahan wilayah ieu lungsur berkah jeung rahmat Allah amin. Sehingga wilayah ieu murang kalih lungsuranana berkah amin. Soleh sareng solehah amin. Bermanfaat berguna kanggo indung jeung bapakna amin. Bangsa jeung nagara oge agama amin. Atuh si bapak anu dararamel mangga di mana wae damalna
jadi duit. Amin. Udah mama ayeuna mah tawaleh duit. Ya. Mudah-mudahan da tadi oge ngabuktian Pak RW nya di sawer mah parah kabehanana tapi mah da realistis lemah zaman ayeuna mah sagalana ge butuh duit. Kepalanya oge kudu boga duit. Resiko dapur kudu make duit. Jajan kudu make duit. Saragam ngaji kudu make duit. Make kain. Ieu RW saha ini ya. Di wilayah ieu mah saragam ngaji ge seuneu duit tapal-tapal we. Tapi mah nya kudu realistis ayeuna mah sagalana oge nya butuh duit. Sagala rupi ayeuna mah tong pamora akhiru resiko jajan budak biaya budak kabehanana ge priok itu. Kamaot-maot ayeuna mah butuh duit. Butuh doa. Astagfirullah. RW cerita nu tariung hejo cenah maot butuh duit. Olah teh maot duit. Butuh doa. Kan tadi teh ngabahas tahlil. Tapi mah dah hukum sagalana ge priyogi duit mah nya. Abi ge jauh dijujuk angeun di terang ti jelekong ka dieu asalna ti Garut. Jauh-jauh dijujuk abi ge ka dieu teh datang teh pasti bakal meunang Gusti lompat siap yeuh dengekeun yeuh bapak-bapak. Sabenerna pamajikan urang teh itu bogoh jeung teu nyaah-nyaah teuing ka soalna anu aya dina pikiranna teh duit. Kadenge teh Pak. Rek diurus wae pamajikan jiga kieu. Oh, mudah-mudahan sing barokah damel caroge di mana wae ya. Sing barokah. Rek gaduh duit, rek gaduh henteu keun bae nu penting mah sehat. Nu penting mah dina tabungan jeung sakuna aya 10 juta. Amin. Tapi sadaya namanya hapunten kasuhnya. Bade dihapunten mah. Mudah-mudahan urang teu pangdeui kopi di hayeuna ieu syukuran cenah nikahkeun Junatan surana mangga. Si Abah tah aya di dieu. Abah saha teh Abah Ali? Mana tah nomorna nyonong di Abah Ali sareng Pak Haji Yayan. Aya nomorna. Nya kontak wae pilih aya nanaon. Bisi aya nu maot entong ka abdi. Ka RW aya nu maot. Ustaz sudah ieu aya anu Ustaz sudah ieu aya anu ngaju anu jeung nelpon abdi ka RW. Amin Allah. Aku anu kasurlah apunten pisan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.